Sakadang monyet teh sial deui ayeuna bujurna kaduru. Dongeng salengkapna mangga di Kanal Sunda. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Monyet Ngorekseuna. Dina edisi dongeng Sakadang Kuya jeung Monyet sabeacana tos dijentrekeun yen kuya jeung monyet teh dua sato anu beda jirim tapi sosobatan dalit pisan. Sanajan sok sirik jailan anu matak nyilakakeun tapi duanana akur terus. Dina hiji poe kuya janji rek mangalakeun hurang keur monyet anu jadi babaturanana. Sakadang monyet nu geus dijangjian hurang geus nepi ka dinya terus ngegeroan. Sakadang kuya, "Kuk," cek kuya. "Di mana maneh?" tanya monyet teh. "Biasa wae dihandapkeun batu keur ngadodoho hurang," cek kuya jawabna templit. "Mana hurang keur uing?" tanya monyet teh. "Ieu geus aya, memangna maneh beuki hurang atah?" kuya malik nanya. "Nya henteu atuh, urang beuleum heula di saung patani. Sugan wae dudurukannya can pareut," cek monyet. Rengseng ngawadahan hurang anu nangala tadi, bring maranehna ini ka saung. Maranehna pede pisan, yen patani geus balik udah geus beureut. "Uing teh heula nya, bisi seuneuna kaburu pareum," cek monyet bari ujelang-ajeleng kana tangkal. Kuya anu teu bisa lempang gancang di darat, ukur bisa ngadedot jaba kudu mawa hurang. Tapi salian geus biasa ditinggalkeun ku monyet kitu, asup akal oge lamun kuya ini teh heula. Meh seuneuna teu kaburu pareum mun babarengan mah. Geus nepi ka kebon, monyet kasampak cingogo di hareupeun durukan anu kabeneran can pareum pisan. Jadi bisa diurungkeun deui. Basa perjalanan ka kebon ngadadak hujan gede. Jadi monyet teh rada kabulusan. Maehna si duru bari ngasur-ngasur keuna di jero saung. Ari kuya da biasa hirup dina cai, kahujanan teh malah atoh. Asa ulin di sisi walungan. Jadi maehna teu gagancangan nyusul monyet ka kebon. Sanggeus nepi ka dinya, maranehna babarengan meuleum hurang anu nangala kuya tadi. Kulantaran hayang diuk anu ngeunah, monyet ngadiukan tonggong kuya. Kuya sabenerna mah teu pati beurateuun nahan awak monyet. Anu teu pati gede, manehna ngan ngarasa dimanfaatkeun wae ngeunah-ngeunah didiukan monyet. Najan ge babaturan, ari di kitu-kitu teuing mah manehna jadi ambak. Kitu rarasaan si kuya. Wayahna nya didiukan ku uing, kelah buruh dapak dipangalakeun caon nu asak sasikat, cek monyet. Kuya ukur cicing geus sakemek-kemek acan. Harita manehna beuki keheul ka monyet, lantaran ari manehna mah nadunan pamenta monyet nu hayang hurang teu make syarat nanaon, estuning ikhlas padah kasosobatan. Beuki lila monyet bangun tunduheun. Atuh rek tutunduh kumaha, beuteung seubeuh ngadar hurang, awak anu tadi ampir kabulusan geus kahaneutan deui ku seuneu tina durukan. Ayeuna malah monyet menta malik ka tukangeun seuneu. Kulantaran ti tadi nu kahaneutan ukur awak hareupna, tapi tukang mah racudut keneh. Bari jeung hate keheul, kuya ngantep kalakuan monyet eta. Malah manehna oge nurut pas dimenta keur nu kangen seuneu. Keun wae lah nu jail mah pasti aya wawalesna, gerentos hate kuya. Teu sabaraha heula lenggut monyet katempo mimiti numbutan. Pak Tani tadi sabenerna mah can balik ka imah, manehna nyimpang heula ka kebon sejen anu aya di girangan kebon eta. Jadi balikna pasti ngaliwat kebon eta deui. Manehna reuwas ti kajauhan katempo aya asup meledak keluar tina saung. Buru-buru manehna ka dinya bisi saungna kahuruan. Keresek kuya ngadenge soran kekersekan.
Tika jauhan katempo aya duduk deui maju yang ngadeukeutan manehna. Beki lila beki ebreh si horeng nu nyamperkeun teh patani nu make duduk deui. Atuh beretek wae kuya teh lumpat sieun ditewak ku patani. Ari monyet anu keur lelanggutan dina tonggong kuya mental ka tukang. Tungtungna manehna hampir ngagebrus kana durukan. Atuh manehna ngarenjag satakar kebek. Jaba reuwas, jaba panas kasundut ruhak. Teu nempo kenca katuhu manehna gajleng satakar tenaga ka hareut. Patani anu kabeneran pas nepi ka dinya pas monyet luncat, manehna reuwas sabab ngerasa diserang monyet. Manehna ngabalicet meh teu diadu jeung monyet. Teu apaleun yang monyet luncat teh pada reuwas oge, lain rek nyerang patani. Geus kitu monyet luluncatan buru-buru ngajauhan patani. Bujurna anu tadi kasundut ruhak, karasa perih kena kana ti hujan. Tapi kumanehna teu dirasa, sieun kaburu di udag patani. Terus manehna nyumput dina tangkal anu ieu. Bari dadana masih keneh rehak ranjuk. Sakadang kuya anu kabeneran aya di dinya, ukur nyenghel seuri, tapi teu nyaritana naon. Monyet langsung ambek ka kuya bari morotot. Maneh geus ngalobakeun aing deui wae, bari poporongan. Kuya teu pati nganggap. Geus urang balik wae ayeuna mah hampura lamun buntut jeung bujur maneh kasundut tadi. Ceuk kuya bari teu nungguan jawaban monyet langsung indit. Monyet bari jeungkeheul ngincid tukangan kuya. Terus manehna pamitan, "Uing teu heula nya," bari ujlang-ajlang kana tangkal. Kuya ukur seuri, manehna mah memang resep hujanan. Beda jeung monyet lamun kahujanan sok kabulusan. Tah sakitu dongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Monyet Ngorek Semu. Dalam dongeng tadi ada beberapa kata yang harus dijelaskan. Pertama, ebreh. Ebreh itu artinya jelas. Jadi yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Kedua, ngasur-ngasur. Ngasur-ngasur itu adalah memajukan kayu yang sedang dibakar. Jadi sehingga bisa kebakar lagi. Terus, tesakemek-mek acan artinya tidak berkata sepatah kata pun. Berikutnya adalah nedunan. Nedunan itu adalah memenuhi janji. Nah, demikian. Dalam cerita ini, monyet dikesankan jahil dan bodoh, sedangkan kuya digambarkan berilmu dan jujur. Apakah karakter mereka akan selamanya demikian? Yuk kita lanjutkan di edisi berikutnya pada kanal Sunda. Terima kasih.